sabulan sataun geus kaliwat kuring hirup pajauh jeung pamajikan ka negeri Saudi jadi buruh TKI ngabelaan budak jeung salaki. Kadukung di jurung kuring jadi bingung taya batur kerepaku kumaha eraku dulurna eraku tatangga era hirup ngahiji saimah jeung mitoha ampura akang duh nyai sakuduna akang anu nyiar dipayah tapi dalah di kumaha unggal poe usaha ngan rugi wae matong kamalinaan iraha ulang di Saudi. Kadukung di jurung kuring jadi bingung taya batur kerepaku kumaha eraku dulurna eraku tatangga era hirup ngahiji saimah jeung mitoha ampura akang duh nyai sakuduna akang anu nyiar dipayah tapi dalah di kumaha unggal poe usaha ngan rugi wae matong kamalinaan iraha ulang